kira-kira eta bahasana la ilaha illallah mawjudan illallah gitu. La ilaha illallah tadi itu nak la ma'budah illallah la ilaha illallah la ma'budah illallah la ilaha illallah maksudah illallah. Kadang-kadang suatu perjalanan anu matang nyata naon untuk hasil anu dituju peda nyata kurang mengkol jalanan tina naon tina akidah ahlus sunnah wal jamaah. Cek Rasul di akhir zaman bakal sumping nyata 70 di lugo kabehanana eta diasupkeun kana neraka terkecuali hiji golongan. Sahabat teruskeun ya Rasul mananteun anu hiji teh anu salama anu moal dilebetkeun kana neraka. Cek Rasul aya hiji hadis ya teh nyaeta akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dia dibahas anu ieu teh kan urang teh madhab anu dituturkeun teh aya opat. Aya madhabna madhab saha? Bu, aya madhab saha? Imam nuka dua Hambali nuka tilu Maliki nuka apa Hanafi. Tak eta teh netepan kana akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi urang mah ngabadhab ka saha? Imam Syafi'i